anu perlu kurang di teladani, perlu kurang di amati, perlu kurang di contohnya ceramah-ceramah agama dari Al-Mukarram wal Muazzam nyata Kiai Gondrong harus sakadeng tampil. Nah, kami atas nama kepanitiaan menghimbau kepada Bapak dan Ibu, para jamaah, baik pemuda ataupun pemudi yang masih jauh, supaya merapat ke dekat panggung ya, yang telah disediakan tempatnya. Kalau misalkan penuh, boleh nongkrong-nongkrong di dekat panggung. Langsung saja kami panggil Al-Mukarram wal Muazzam yang mulia, yakni Bapak Kiai Bapak Amri, atau disebut Al-Mukarram wal Muazzam Kiai Gondrong. Waktu dan tempat dipersilahkan. Takut ditutup langsung. Di saya secara pribadi mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi mohon maaf kepada jamaah semuanya. Cukup sekian. Bila taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melak lau kang sardi dina karamba para bahaya Mang Amir dina CCP nu diuk mah da cukup loba, nu jawab salam teu kompak kabeh. Geunaheun terus tuh jakarak mulai. Sawang sulandai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raddus salam ibadah. Ari ngajawab salam eta hukumna ibadah. Ibadah teh fa'lul mukallaf bima yukhaliful hawa ta'ziman li rabbih. Ibadah teh pagawean jalma akil balik anu sejang ngagungkeun ka Allah Subhanahu wa taala nu tadi barengan jeung hawa nafsu. Geus ibadah teh seueur bu. Salat 5 waktu salik di majelis taklim ibadah, salat 5 waktu ibadah, calik di majelis taklim ibadah, puasa Ramadan, munggah haji, kebersihan masjid, modal di masjid, orang jadah untuk genen RT. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi amarana bi talabil ilmi wal ibadah. Wassalatu wassalamu ala rasulir rahmah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man da'a bi da'watihi wa man salaka bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Al-ayah wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Al-hadis wa qala nabiyuna aidon, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niron. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Rek ngaji rek kongko, rek ngaji rek kongko. Amun kongko urang kongko heula karak ngaji. Mending ngaji heula karak kongko apa mending ngaji bari kongko? Cepnya sadayana puji kagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat miwah salam mugia sapapaosna dilimpahkeun ka junjunan alam, yakni baginda Nabi Agung Kangjeng Nabi urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi, rauh ka para tabi'in atba'at tabi'in, al-mukarramun, para alimil ulama, para kesepuhan, para kiai, para tokoh masyarakat, para pemimpin pondok pesantren, para pemimpin majelis ta'lim, bil khusus akhinal mukarram, sahabat simkuring rencang simkuring, kersana anu mulia Kang Haji Asmuni anu umurna selisih 2 tahun jeung simkuring rada kolotan anjeuna. Mantak anjeuna mah huisna geus rada ayaan, bahkan huisna geus di luhur di handap. Urang doakeun akhinal mukarram Kang Haji Asmuni mudah-mudahan sing dipanjangkeun yuswa kalawan yuswa nu barokah, amin. Sing ditambih kamuliaan serta kabarokahanana. Akhinal mukarram Kiai Sardi, alhamdulillah anu ngajadi wasilah dongkapna simkuring ka dieu dengan pelantaran Kiai Sardi berikut para panitia. Doakeun Kiai Sardi atau Ustadz Sardi mudah-mudahan sing ditambih yuswa kalawan yuswa anu barokah, amin. Tambih kamanfaatan ilmuna, tambih jembar rizkina, tambih istrina. Aya pamajikan ngalebet ka aing teu gitu. Kerjualan takadengeun kerjualan. Para panitia PHBI peringatan hari besar Islam Isra wal Mi'raj anu dipelopori ku para pemuda kampung Cimalang, karunya amat Malang, kampung Cimalang, desa Babakan Rajegnya, desa Babakan Tenjo. Sadayana para pemuda mudah-mudahan sing ditambah keberkahan, amin. Lecan boga pamajikan sing gara boga pamajikan, amin. Kalau bedas amin teh can boga pamajikan itu.
sadayana para pemuda sing dijadikan subyanul yaum rijalul god, pemuda hari ini esok jadi pemimpin-pemimpin yang soleh, amin. Mudah-mudahan PHBI di dia jadi sababiah lungsurna rahmat sareng ridha Allah subhanahu wa ta'ala ke urang sadayana, amin ya robbal. Aparatur pemerintah, Bapak Lurah tadi kakuping tetiasa hadir leres teh. Doakeun mudah-mudahan Bapak Lurah putrana atau putrina nu tedamang mudah-mudahan singgira disehatkeun ku Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah diwakili ku Pak Kadus anu sakitu gagahna, sakitu capetangna jeung loba duitna. Tapi na loba duit ngan mere 50.000. Ya, tak Kadus peperepetan. Saanu menang duit 50.000. Aya, alhamdulillah nek naik deui moal. Doakeun aparatur pemerintah nu aya di desa Babakan atau di kampung Cimalang sadayana di tingkat hiji sampai tingkat bawahanana mudah-mudahan dijadikan aparat anu amanah, tong dijadikan aparat nu haram jadah, amin ya robbal alamin. Kumna sadayana para jamaah baik bapak-bapak atau ibu-ibu nu hadir dina ieu haflah anu mulia, mugia hadirna sadayana urang di dieu sing dicatat menjadi amal soleh ku Allah subhanahu wa ta'ala. Tur mudah-mudahan urang sadayana dikubeng ku rahmat Allah, dikubeng ku ridona Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sanajan bari geus bulan Sa'ban, kampung Cimalang masih eksis ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj. Ya, ayeuna bulan naon, Bu? Bulan Sa'ban. Aya ngaji di kota kieu ya motor segala. Ceuk urang mah dorong heula paeh rada ka ditu nya. Karak hirupkeun beh ditu. Ih, teh si budak. Sudah baik kena liwat heula. Terus datang ke mana tadi? Bulan Sa'ban. Lamun Agustusan di bulan Desember bagus tuh. Mun Agustusan di bulan Desember bagus tuh. Ente mun Rajaban di bulan Sa'ban. Sanu ngomong teu bagus. Aya ngejeger ku aing. Sanajan geus di bulan Sa'ban peringatan Isra Mi'raj mah hayu bae. Los teuing batur ngulah-ngulah Rajaban, los teuing batur ngulah-ngulah Maulidan, los teuing batur ngulah-ngulah tahlilan. Urang sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli kampung Cimalang terus semangat ngayakeun peringatan Isra wal Mi'raj. Mudah-mudahan dengan wasilah peringatan Isra wal Mi'raj tinu ngomong sampai kanu hadir kabeh asup ka surga, amin ya robbal. Aya ngasup surga cukup ku hayang kunaon tak budak kegedebegan wae. Si emang gak ganggu bae ka aing. Aing can naon-naon kegedebegan dia. Jeknya na meureun di dieu artis, ajeunya na di dieu nek joget meureun. Karena ya artis mah nu nangtung di dieu sok ditambal. Bener teu? Kuring can pernah caramah kemana-mana aya nu nambal can pernah. Terpenting caramah di Sukabumi jauh nu nambal. Tapi lamun artis sekali naik eta lurah ge biasa sok ngojolkeun duit nu 100.000 jadi puluhan. Emen betul bae. Jeung nambal artis. Geus lamun aya urang Cimalang aya ka artis barahan aya ka pamajikan pelit tolol eta. Aya ka artis barahan aya ka pamajikan emang sok aya nu pelit. Di mana jelemana? Coba. Ya kaisin orang Cimalang. Ulah pelit ka pamajikan. Ke artis mah teu jadi sodaqoh senghade. Sanajan biak sajuta meren artis teu jadi sodaqoh henteu. Jaya ligor dina hor cek bahasa budak santri mah. Aya tujuan-tujuan sajen. Nauzubillahi min. Maning dibikeun ka ibu-ibu bener teu? Men bener bae sanu rek merek. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sanajan geus di bulan Sa'ban eueuh kata terlambat
bikin ibadah ke Allah Subhanahu wa taala lantaran urang moal bisa kos kieu tanpa ayana jungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terangkat harkat martabat kaum wanita karena setelah Kangjeng Rasul dilahirkan ke muka bumi ieu. Baheula makbu baheula keur can aya Kangjeng anu ayeuna kurang keur diperingati keur diriah-riah perjalanan Isra Mi'rajna baheula mah awewe teh hargaan jadi budak mainan zaman jahiliyah. Jahiliyah teh lain bodoh perekonomian, lain bodoh perpolitikan waktu harita perekonomian muyah mayeh, perpolitikan jenius. Tapi bodoh jahil didinya tewauhun jeung Allah, tewauhun jeung pangeran anu nyiptakeun urang. Eta zaman jahil. Tewauhun jeung hukum Allah, numantak awewe jadi budak mainan. Lamun hayang ka awewe ceng mun hayang ka jenting tengah jalan tewak singsatkeun, hantem kececes beres. Auzubillahimin. Eta zaman jahil. Ayeuna mah geus zaman direformasi. Ya, ayeuna mah geus alhamdulillah sabab geus diturunkeun manusia nu sangat mulia, manusia nu sangat sakti, manusia nu sangat gagah adalah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Untung teu jadi umat Kangjeng. Bungah teu jadi umat Kangjeng. Yakin teu umat Kangjeng bakal ka surga. Anu teu salat ka surga moal. Ka surga anu teu ngaji moal. Ka surga lah ngan mampir heura di neraka. Leung mun ngopi. Tinggal mawa kopina doang gitu. Yeah. Sebab cek Kangjeng Rasul kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umat kaula bakal asup ka surga. Alhamdulillah. Kulna kul jame cek santri mah. Jadi kerok batok rek lalaki rek awewe umat Kangjeng Rasul kabeh bakal asup ka surga. Ilaman aba terkecuali jalma umat Kangjeng nu embungeun asup ka surga nu menentang. Emang aya umat Kangjeng nu menentang? Cek para sahabat waman aba ya Rasulullah sahasi umat Kangjeng anu menentang numbung asup ka surga. Cek Kangjeng man ata'ani yadkhulunal jannah wa man asani fahuwa man aba. Jelema anu nurut ka kaula etalah nu bakal asup ka surga, jelema nu teu nurut ka kaula cek Kangjeng Rasul eta nu bakal ka neraka. Nauzubillahi min. Barometerna diri urang masing-masing coba ukur kira-kira urang geus nurut can ka Kangjeng. Piraku geus nurut can urang ka Kangjeng Rasul. Aya ngaji nurut lain. Ieu hadir di dieu nurut lain ka Kangjeng. Nurutlah berarti orang bakal kasur. Aya nonton TV nurut teu ka Kangjeng. Urang dieu baroga TV. Osok nonton TV. Aya nonton TV haram apa haram? Haram apa halal? Coba jawab nu leres aya nonton TV haram apa halal? Menang apa ente? Si eta men menang bae. Haram apa halal? Cek kuring mah menang nonton TV asal ulah disetel. Bolohok menonton TV paling Ustadz Sarpi dipanggil tat. Ieu teteh kula molotot bae na TV geus 2 jam kunaon meureun. Asana kasurupan juri ge tah. Jadi nanti di dinya tah. Oh meureun teh nya kula mah. Juri kirai meureun nya. Tapi di dia mah jurig bakal nyalolingkir lantaran masih kena aya kumandang adzan leres teu. Sebab nalika aya adzan jurig iblis di masjid wadrot 40 meter. Alhamdulillah. Sok aya nu adzan. Aju sok aya nu nyamperkeun mun adzan. Berarti jurig kabeh eta. Setan kabehnya. Mangkaning ayeuna kadenge geus viral ayeuna menteri agama saha? Yakut, cek Yakut ulah make toa ulah bedas-bedas bener teu? Tolol. Ya. Adzan teh lamun neuk waktu salat baheula Bilal naik ke gunung supaya kadenge ku masyarakat sekitar harita. Zaman Maulana Hasanuddin Banten nyieun munarah. Can aya toa.
aya geus aya toa pasang toa genep sekalian sugan anu keur hees ge kan Allahu akbar sadak tan wadan kaget-kaget bae ka aing mulai terjadi anak buah iblis dah aya memang ada nu teu meunang bedas-bedas bu aya sengade bejakeun ka si Yakut mana cenah kieu nu adan teu meunang bedas lamun urang boga orok lahir sunah diadanan ceuli katuhu komatan ceuli kencah tah ngadanan orok mah ulah make toa bejakeun ka si Yakut bener teu sebab eta orok lamun diadanan make toa Allahu akbar bodar orok urang mantak bejakeun tah ka si Yakut aing ngadanan orok ulah make toa kalaunan bae mang adanan orok mah Allahu akbar Allahu akbar pankunan leuleuskeun amat teu puasa 40 poe lah sia eta mah liang tai bae urusana sugan teh kitu keur meresapi nada-nada azan areng mikiran neuk puasa 40 poe sama Amir aya Amir aya cager alhamdulillah sing cageran Mir sing gede milik sing gede rezeki bisa kawin deui diaminan Mir amin ya robbal alamin dermawan nya bager jelema ti loka kanan rinso hadirin wal hadirat rahimakumullah sakabeh umat Kangjeng bakal asup ka surga terkecuali jelema nu teu nurut ka Kangjeng Rasul bahkan cek hadis Kangjeng Rasul la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tabaan lima jitu bihi can kahitung sempurna iman hiji jalma di antara umat Kangjeng lamun urang can bisa nuturkeun naon anu dibawa ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ari anu dibawa ku Kangjeng keur Isra Mi'raj naon bu oleh-oleh Kangjeng menang hasil Isra Mi'raj menang naon menang salat sabaraha 50 waktu asalna berjalana Kangjeng di mana Isra di Masjidil Haram di Mekah sampai ke Masjidil Aqsa di Palestina ya orang ke Palestina ulah ge saruan can orang di Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina salat dina 5 tempat hiji di bumi Thayyibah tenang nyawa bumi Thayyibah tanyakeun ka Haji Asmuni di Madinah anu kieu moal nyahoon ka bumi Thayyibah nya oge bumi Saribah aju ngalagu pannyana oh Saribah ya ini tapi Saribah di ditu geus paeh deui dilalagukeun ku tangkurak budak ya. Hiji di bumi Thayyibah, 2 di kota Madian, 3 di Bukit Turisina, 4 di Baitul Lahmi atau Bethlehem, tempat di mana dilahirkan Kangjeng Nabi Allah Isa alaihi salam. Kalima salat di Baitul Maqdis atau di Masjidil Aqsa. Eta baginda Rasul keur perjalanan Isra ngesolat dina 5 tempat. Dilalah bakal menang perintahan salat anu 5 waktu. Alhamdulillah osok salat kos kumaha salatna cek Kangjeng Rasul sallu kama raaitumuni usolli salatlah aranjeun sakumaha anjeun ningali kana salat kula urang mah kan teu ngajamanan jeung Kangjeng Rasul sanu ningali kana salat Rasul para sahabat Abu Bakar Umar Utsman Ali dan sahabat-sahabat nu sanesna ningali ketika Rasul salat Allahu Akbar ngangkat leungeun cara ngajegangna mun lalaki diatur dina fikih qadra sibrin ukuran sajengkal mun awewe kudu rapat leres teu awe lamun salat supuna rapat apa ngajegang kunaon nu mantak kudu rapat ye bisi ragagnya kacangna bisi ragag gitu lantaran kuring pernah ngaji di daerah wetan aya nu naros kiai kumaha cenah lamun keur salat cek awewe imah awewe ibu-ibu pas kami cenah keur nonggeng sasada koek emang sok sasada bu macam-macam bae teh nya sasada deui main koek-koek bae ini meureunnya
sikana eta geus rada seber eta na panginten. Lantaran meureun geus rada seber nalika ruku meureunan ngajebeng ti heula. Kitu nya kira-kira. Tapi lain hitut cenah kiai, lain hitut lain. Adeknya amun hitut keur salat batal apa henteu? Batal apa henteu? Sengade di belah ditu geus aya aliran kieu hadirin rahimakumullah, salat parentahan Allah, hitut buatan Allah, keur salat hitut ngabeledak kita terus bae. Salah apa henteu? Tolol apa henteu? Biadab apa henteu? Berarti tak budak teu ngaji. Biraha aku keur salat hitut terus bae. Datang deui hukum anjeunna geus di dieu Bu, geus di daerah Tapos geus hade. Datang deui cek nyana lamun awewe keur men nyaho men. Bahasa saha eta? Men, bahasa kitab mahen. Bahasa orang kolot baheula mah kotoran. Aya nyebut kotoran baheula menyebunya. Bahasa Jawara naon? Si bewok utah getih. Nah, eta bahasa Jawarana. Lamun bewokan, lamun lenang, si botak utah getih berarti. Lamun lenang ya. Wah, ibu-ibu asana cekal-cekal kena barang nu aing bewok apa lenang. Ke heula, ke bae ulah dicekalan kiwari bisi kaciri. Hadirin rahimakumullah. Cek anjeuna haid buatan Allah, puasa parantahan Allah, sanajan keur haid puasa kita terus baik. Bener apa salah? Tolol apa henteu? Tolol. Deket Bu. Jadi balik kali balik. Waktu harita kuring lain lalagan. Ala sabilil haq ieu mencerita lain lalagan. Geus asup ka dieu. Ku kuring diajak gelut Bu waktu harita. Sebab nyana ngaledek. Ka kiai-kiai nu di lembur teh dianggapna kiai cangkang. Bayangkeun lamun cangkangan endah apa moal. Ngeunah apa henteu. Lamun ibu diberi cawah apa hayang nu aya cangkangan apa hayang geus eueuh cangkangan. Lamun nu di imah make cangkang apa henteu. Naon? Wah, beres. Aman mabur emang pikiran ngeres bae nya. Ising normal ieu kerajaban ih. Ku kuring sempat diajak kelut, "Hei, waktu Jumat harita kuring geus teu ngitungan Jumat rek sah rek henteu sabab kana pangajian geus tadaekeun eta jelema nya ngaledek maka kiai nya pas khutbah ku kuring disurahkeun khutbah kuring keur Jumat kene di Masjid Cibentang harita lain di Masjid Tapos mah kamari ieu. Nah ku kuring disurahkeun cek guru masih kene hirup guru sim kuring almarhum almagfurlah terus surahkeun sabab ngaji tadaek kukumpulan jeung urang ruang riung tadaek di dieu sok aya nu tadaekeun ngaji aya di mana jelemana? Oh di dieu mah unu ngaku di dieu mah ahli ngaji kabeh alhamdulillah. Awas ngade pangrugi-rugina jelema pangnalangsana jelema dina poe kiamat jelema anu diberi kesempatan ngaji kari-kari tadek ngaji cek anjeung ieu mah cek anjeung ieu hadisna bisi hayang nyaho ya asadun nas hasratan yaumal kiamati rajulun amkanahu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu asadun nas al taqdil segat mubalaghah cek santri mah pangbangsut bangetna manusia siksaanana pangrugi-rugina jelema di akhirat engke keur waktu di dunia na rajulun Kanjeng Rasul ngabahasakeunana rajulun teh ngurung kana alaqah kuliah cek santri mah kerok batok rek lalaki rek awewe nu geus balik rek nini rek aki-aki nalika diberi kesempatan ngaji di dunia kari-kari nyana cicing bae eta nu bakal lalangsa di akhirat. Nauzubillahi min. Mantak lamun aya pangajian siap ngaji siap ngaji siap ngaji henteu penutupan hayang bagus lah ngariung nang berkatnya ayo bae ngaji malah ya. Mun bisa mah Ramadan ulah eureun ngaji sebab momen Ramadan sangat berharga ya. Aya sengade cek kuring heuy mang piraku eta keur salat urang hitut kita terus bae keur men awewe titah puasa bulan Ramadan terus bae ai hukum Allah nu dikamanakeun ku sia cek alasan manehna eta make hodam hangit meureunnya ngakuna make hodam cek nyana kulama boga hodam sok kawirid cek nyana jadi kulama aing ngaji mah henteu ngan boga hodam wiridan bae nya berarti katipu ku hodam cek hodam nalika keur salat lamun hitut kita terus bae ai batal wudu aya sabaraha Bu
Uy, batal wudhu aya sabaraha? Aing mau diteruskeun teu ngalalarti. Aya 5, aya 4. Lamun 5 batal wudhu karak hitut hiji aya keneh teu? Sabaraha deui? 4 deui. Aju berarti eta salat burung kita terus bae. Asal salah sahijina kalaksanakeun berarti wuduna batal. Lamun salat teu make wudu teu sah salatna. Lamun keur men puasa teu sah puasana, haram hukumna awewe keur men ngalaksanakeun puasa, lain menang ganjaran malah menang siksa. Nauzubillahi min. Nah iya Kangjeng Rasul perjalananana ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Ayo kita bagi kenal ceng ingin umul ya rezeki di mana be bagi waktu mah ceng kira bereskeun terberes ya bari bagi berkat mah dinya mah geus meunang aing mancan. Terus apa nangguan beres heula, lanjut bae. Yuk orang lanjut kaburu penting cek sahaburang emang geus penting atuh. Mang Jasrip aya Mang Jasrip mana aya kuring nanyakeun Mang Jasrip Muntesara tahun 2007 asana kuring pernah bahkan pernah undangan kuring nyana hajat ke Mang Jasrip. Mang Jasrip aya Mang Jasrip teu hadir teh nya mana anak ngacager eta Mang Jasrip mana? Oh eta kameramen. Oh anak Mang Jasrip. Ih, jauh ceng cager ceng. Cager. Ibu-ibu calager ya kabehan calager. Kantongna cager. Kantong mah bengeknya. Kudu diimpus berarti. Ya. Beres can. Awas yang ngaguling deui sia. Gila-gilaan di besi di hari beneng geus sekarang nyingkirin keur ngaji. Kahalangan bae aing neuleuh nini ku ari mah pan gara raul bu sengade. Malah boga grup WA, grup Naroni. Rombongan nini. Sebenarnya mah nini mah geus teu layak hirup cek urang malah. Kiai sia ku tega cenah ka aing. Itu lain tega jeung nini mah tinggal 2 lengkah deka kuburan bener tuh. Cuman tak lamun aya nini urang dia teu ngaji nini tolol. Lamun aya nini ayeuna teu hadir nini sing kebedas nini. Ah cek jamaah lain cek kuring. Benek marah nih ka eta ka jamaah nih. Ya pasing panjangnya umurnya nininya. Sing berkahnya sampai meh maot geus diampura dosa heula. Amin ya robbal alamin. Sing hade nya ye alhamdulillah urang mah di dieu masih kene urang bisa berkerumunan. Anu kamari mah urang teu meunang kumpul lebih ti 500 lebih ti 100 lantaran aya corona aya covid. Eueuh corona diganti ku omikron. Eta karak omna kedeung deui mah bapakron. Kedai bapak kolot kron bibi kron ondei badegnya paling masnya. Kira-kira eta corona aya campur tangan manusia apa henteu? Awas Asya di dunia dina kitab tauhid dijelaskan aya Asya bil intiror aya Asya bil ikhtiar. Mun hiji perkara nu aya di muka bumi ieu terjadi make campur tangan manusia eta ngaranna Asya bil ikhtiar. Lamun hiji perkara nu aya di muka bumi teu make campur tangan manusia langsung nang Gusti Allah eta ngaranna Asya bil intiror. Kadenge asal bebeneran meh ngaji ngahareuleun. Ya. Kira-kira eta omikron make campur tangan manusia apa henteu? Cek saha? Ya, buktina sebab diperpanjang terus berarti make campur tangan manusia. Entak mudah-mudahan orang kabehan sing dijaga ku Allah Subhanahu wa taala tina panyakit. Sing diraksa ku Gusti tina sakabeh panyakit. Sing dirasa rehat gen jasmani sareng rohanina.
sing dibere bager ka para kiai, sembarahan ka kiai, osok mere duit ka kiai, osok pembohong kelas kakap. Aing aku karunya ka kiai, mahabah ka kiai, aing mere duit tilok. Aing salah be, mere diot be. Kagemer aing ku nini. Kadang-kadang kan lamun caramah teh lamun geus kagemer demam panggung jelema nu kakarak caramah nek nyebut pribados ge jadi pribodas. Salah ngomong. Mantak ai bahasa kasar mah kasar bae, mantak kuring mah tadi geus kuring bae teh make pribados kitu, beusi salah, beusi jadi pribodas. Nya. Lamun bodas awak, lamun hidung. Kira-kira pemuda, mana pemuda na ieu? Pemuda, ceng sia boga pamajikan hayang nu hideung hayang nu putih. Awas kerajapan ku aing didoakeun ieu sia makbul doana ieu. Pemuda hayang nu hideung hayang nu putih. Ya aing mah maning nu hideung, angel kabelok. Dibebaskeun kena leutak ge sia eta mah eueuh tapakan jasa sarua jeung leutak. Geus minta ka Allah cengnya nu bagus nu soleha amin. Nu geulis, hayang nu geulis, ngaca beungeut sia kasep teu. Ya, atuh kudu ngukur beungeut urangnya. Cenah kiai pan kula mah cenah sok ngaji jadi santri, lantaran santri mah rata-rata pamajikanna geulis bener teu? Pamajikan Ki Sardi geulis, pamajikan Ki Rainan geulis, pamajikan guru urang ieu Kori geulis teu? Ayo segera ngomong jore di balebet sih. Rata-rata pamajikan kiai mah aya cenah kiai di lembur kami mah pamajikan kiai jore nasib teman. Sing narima kana nasib. Ya, berarti narima kana papasten ti Gusti Allah. Ciri jelema lamun geus narima kana papasten ti Gusti Allah berarti Islamna geus bercahaya. Sabab ku ibu jeung bapak sok dibaca nalika arek wudu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura wal islama nura. Lamun Islamna geus bercahaya cirina tilu. Bejakeun ulah. Hiji, lamun Islamna geus bercahaya maka eta jelema bakal resep kana ibadah. Kira-kira urang resep teh kana ibadah, resep teh kana salat, resep teh kena sodako, resep teh kena zakat, resep teh ngusap fakir miskin, mere fakir miskin, resep teh di majelis taklim, betah teh di majelis taklim, ngebohong, angger-anggusan bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Sing resep kana ibadah. Lamun geus bercahaya, dua bakal narima kana papasten ti Gusti Allah. Mun eta jelema dibere pamajikanana carewet, haju nyana narima, maka rantai anu bakal ngabelenggu di alam kubur dirajitkeun langsung. Des nyaran pamajikan carewet ceng. Wak kurang jadi ngeunaheun boga pamajikan carewet mah. Teu kudu meuli radio. Tinggal nyentil bae ceuli pamajikan. Wek langsung sasada. Eta pamajikan carewet. Tapi senghade lamun ibu hayang ka surga bareng jeung Siti Fatimah putri daripada Kangjeng Rasul anu ayeuna keur diperingati Isra. Maka kaum ibu sebagai istri ieu hiji sungutna kudu dijaga teu meunang ngomong leuwih keras tibatan salaki hiji. Wah cek ibu-ibu aing kapek-prek asana mending eureun kiai lah aing pek-pekan aing mah keur ngaji osok aya di dia osok anu sok carewet ka salaki di mana awena molekeun ngaku di dieu mah cerewet ka salaki. Dua, lamun hayang bareng jeung Siti Fatimah ka surga ulah wani-wani nyokot duit salaki tanpa izin salaki. Aya urang dieu sok nyokot duit salaki. Loba. Aya. Awas, geus Isra Mi'raj mah rubah. Ya. Kudu aya perubahan. Temantak di dia diayakeun mubalik, diayakeun undangan ceramah dan lain sebagainya supaya aya perubahan. Mun aya urang naon ieu tadi Cimalang.
urang Cimalang awewe masih kene berani nyokot duit salaki tanpa izin nu jadi salaki geus Isra Mi'raj tetobat neraka baik ke neraka ulah nyokot duit salaki teu bejam teu gak jeung kula kawin asana ya dukung aing santri benar tak? Orang sholatullah leceng sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah musik ceng salamullah ala yasin kini-kini dina jarami bubur liwat dihakan anjing nini zaman kiwari jubur peot make lejing sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah lalu batik baik hadirin wal hadirat rahimakumullah emang kumaha cenah Bu eta dosa lamun nyokot duit salaki tanpa izin nu jadi salaki kupingkeun baik-baik renyepkeun kana hate ayu mamra'atin akhadhat min mali zawjiha bi ghairi iznihi ila kanat alaiha wizrun sab'ina alfasarikin awewe anu mana bae rek urang Cimalang rek urang Babakan rek urang Cilaku rek urang Tenjo rek urang Tapos anu nyokot duit salaki tanpa izin salaki eta dosana sarua jeung 70.000 rampok naudzubillah jago deh kiai makanan cek nusok nyokot ya mangkaning aing kiai cek nuhun teu aing mah teu kiai sing siang ngomong-ngomong hadis ge aing mah tilok nyokot duit salaki aya eueuhan mah pasti nyokot naon aya eueuhan mah nya temenang Bu dosana sarua jeung 70.000 pamalingan innalillahi wa inna ilaihi arek tobat arek tobat arek insya Allah ji 2 3 tiket katilu matana temenang molotot kanu jadi salaki sok aya sok molotot ke salaki aya kita mata mani ngaburileng ka salaki terus aya lalaki kumaha bebek ulah Bu bebek ulah lalaki orang bebek sekalian mengbenger ngaji ya lalaki mun hayang ka surga sanajan geus dijamin ku Kangjeng Rasul sakabeh umat Rasul bakal ka surga lamun lalaki hayang bareng jeung Sayyidina Ali maka anu pertama eta lalaki mun geus boga duit mere nafkah ulah nangguan dipenta ku pamajikan cocok Kiai cocok banget cek lalaki teh aja emang kami mah Kiai asal geus boga duit langsung tah neng bohong waduh musibah ya orang dia mangkaning mang awewe mah kieu kada hayangna awewe mah ka pasar bere duit awewe mah ya emang ya lamun awewe ya minta duit ka urang ka hayang ka pasar butuh bara duit 500.000 BK teu gede tah 1 juta oh kelek lagi nyingkam gua gedablagan langsung isuk menang seminggu kak angka pasar deui butuh berapa duit 1 juta tah 2 juta oh, langsung antarok nyingkam bunga tapi lamun eta mah ka pasar deui kos aing nu usaha bae atuh kakak teh ya cinekul bae di mah ngadiukan kanyut eta mah nyerengeh ka salaki teu meunang nyerengeh ka salaki hiji 2 menayang ka surga bareng jeung Sayyidina Ali bapak-bapak ya nya ya lamun dahar teh kudu akur jeung pamajikan 3
salaki ibu nurus tunyung aing ngemal terus ka paseta lah mesti dibalebetan lalaki aing aduh. Isra Mi'raj Kangjeng di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa Mi'raj. Hei hadirin rahimakumullah, percaya teu terjadina Isra? Percaya teu terjadina Isra? Lamun teu percaya terjadina Isra Kangjeng, hukumna kufur. Lamun teu percaya Mi'rajna Kangjeng, hukumna fasik. Percaya Isra? Ciri orang percaya buktina ayeuna orang kumpul di dia ngariah-riah Isra Mi'raj lantaran orang percaya bener-bener terjadina Isra Mi'raj. Batur mah teu percayaan bu hirup ngajamanan jeung Kangjeng bahkan ningali ka Kangjeng secara jasadna Abu Jahal Mut'im bin Adai teu percayaan terjadina Isra Mi'raj. Urang mah alhamdulillah percaya urang mah terjadina Isra Mi'raj. Si Abu Jahal mah teu percayaan, Mut'im bin Adai teu percayaan. Nu mantah ketika Kangjeng bebeja mantas Isra, Mut'im bin Adai mah ngomongna kieu, Muhammad, aing mah teu percaya bae ka sia tiba heula ge. Tapi setelah sia ngomong-ngomong mantas Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, aing mah teu percaya lagi teu percayana deui. Nu mantah teu kebal, Mut'im bin Adai gering, paeh kafir. Nauzubillahi min dzalik. Mantap orang percaya apa ente? Sekali deh simkuring nanya percaya apa ente terjadina Isra? Sebab ieu teh di luar konstatir khariqun lil adat. Ieu teh teu kahartiku akal, nu bisa nerima adalah iman. Berarti ciri orang ieu aya imanan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Kangjeng naik ke langit ka hiji pendak sareng sahabu. Uy, rajaban nggak sabaraha kali diditungges osok hadir Kangjeng naik di Masjidil Aqsa ke langit dunia ka langit ka hiji teh dijaga ku malaikat Ismail. Aya ngaran Ismail di dia ye kita mah lain malaikat. Langit ka hiji aya malaikat Ismail penjaga didinya. Kangjeng berikut malaikat Jibril asup ke langit ka hiji pendak sareng Abul Basar sareng Nabi Allah Adam alaihi salam. Naik ke langit kedua pendak jeung Nabi Allah Isa alaihi. Di langit ka hiji ku Nabi Adam Kangjeng diajarkeun ilmu pertanian. Nu mantak wajar urang Cimalang aya nu tani teu? Alhamdulillah. Naik ke langit kedua panggih jeung Nabi Isa diajarkeun ilmu kedokteran. Aya nu jadi dokter di dia? Oh. Aya jadi dukun burut ban. Ya beusihan jadi dukun pengobatan burut di bejaannya kukula ya ilmuna. Siapkeun minyak kalapa. Namun aya nu burut dinya masang pelang doang kieu nya pengobatan burut. Ngan angel pasen kos gitu mah angel moal gara boga duit ya. Jadi eta anu burut teh diusapan ku minyak kalapa burutna insya Allah herang cager manteu pengobatan burut. Jadi ku Nabi Isa diajarkan ilmu pengobatan. Naik ke langit katilu panggih jeung Nabi Allah Yusuf alaihi salam ganteng. Nabi Yusuf ganteng apa henteu? Pernah panggil jeung Nabi Yusuf teu? Kalahan mana ganteng jeung Nabi Muhammad jeung Nabi Yusuf ganteng mana? Uy, Nabi Yusuf jeung Nabi Muhammad ganteng mana? Ganteng Nabi Muhammad, kasep Nabi Muhammad, pangkasepna moal aya tanding Nabi urang. Mentak lamun urang ngareneng jeung Kangjeng lantaran urang mah teu pernah ningali eta urang anu jore jadi ilu kasep. Nu irungna deplek bisa kadeuleu mancung. Lamun ngareneng jeung Kangjeng Nabi Muhammad lantaran Allah nyieun ganteng nyieun kasep 100%. Nu 100 dibagi 2, nu 50 dibikeun ka Kangjeng, nu 50 dibagi 2 deui, 25% dibikeun ka Nabi Yusuf, 25% dibikeun ka urang kabehan nu geulis nu jore eta tina 25%. Wajar urang Cimalang aya irungan ge. Lantaran ngan 25% ku kabehan. Pantes kiai ilung kurama mancung ka jero. Tulain mancung ai ka jero mah demes ngaranna.
ugu ka jero ngaku-ngaku mancung aya tama kiai katejeh kebo baheula emang ngangon kebo sok aneh goreng mah jelema ngangon kebo giliran ngaguyangkeun kebo di tukang bae teh kahareup-hareup si eta ngaguyangkeun kebo tolol sarja naik dari ke langit kaopat panggih jeung Nabi Allah Idris alaihissalam didinya diajarkan ilmu ngajait aya nu sok ngajait aya nu sok ngaputan Nabi Idris mah lamun ngaputan kieu asupkeun benang kana jarum ditonyokeun teh subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah osok kitu bu osok apeuk teh meong teh careuh aing mengaputan bae kutang cenah kiai pegat sabelah di kaputan biasa bae jes beres ayeuna mah geus rajaban berarti lamun ngaputan kutang buntung maca subhanallah walhamdulillah moal kebal anggeus ganjaran meunang arek itu arek gedeung sempak soekeun haju kaput make subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar naik deui ka langit kalima panggih jeung Nabi Allah Harun naik deui ka langit ka genep pendak sareng Nabi Allah Musa naik deui ka langit ka 7 pendak sareng Nabi Allah Ibrahim Khalilullah apal jadi dia kene kok mangges di mana coba orang ulang langit ka hiji panggih jeung saha Nabi Adam langit kedua Nabi Isa langit katilu Nabi Yosef langit kaopat Yusuf eta Yosef cek orang gitu mah Yosef eta meunang ngaimalahkeun kos Junaid eta tentara leutik lantaran ditaskirkeun tah dimalahkeun jadi Junaid lamun tentara gede Jundun tah Linmas eta Junaid tentara leutik eta bagus lamun eueuh Linmas kumaha coba ngajagaan urang RT hadir RT eta pejabat paling tinggi ngarti teu so RT eta pejabat tingkat 7 hayo hitung tingkat 1 Jokowi tingkat 2 gubernur tingkat 3 camat ibu bupati heula bupati tingkat 4 camat tingkat 5 lurah tingkat genep RW tingkat 7 RT luhuran mana RT jeung Jokowi tingkat 7 RT ulah gagabah Jokowi mah karak tingkat hiji RI 1 berarti RT eta RI 7 mantap ulah macam-macam ke RT sing bager ke RT aya nu maling motor bebeja KRT aya nu maling kebo bebeja KRT aya nu nganjang peuting teuing bebeja KRT aya ngajual kebo mah teu bebeja tolol cek RT aing mah bagian henekna be nasib teh lantaran Islam nangis bercahaya jadi kudu narima eta teh kenapa pasten kos gitu aing menerima bae cenah kiai aya nu ngajual motor mah teu bebeja nu ngajual kebo teu bebeja giliran leungit motor bebeja leungit kebo bebeja leungit embe bebeja giliran ngajual embe mah hare-hare bae damang bae ya hadirin wal hadirat rahimakumullah terus kangjeng naik ka rop-rop ka mustawan sampai ka sidratil muntaha bertemu jeung zat Allah bahkan mukalamah jeung Allah kalimat apa yang pertama dilantunkan oleh Rasul menghadap Allah kangjeng sujud mengucapkan kalimat thayyibah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah dijawab ku Gusti Allah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh dijawab ku kangjeng assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin cek kangjeng deui asyhadu alla ilaha illallah
diwalar ku Gusti Allah wa ashadu annaka Muhammadar Rasulullah. Turun dititah Kangjeng migawe salat 50 waktu. Turun ke langit ke hiji pendak jeung Nabi, ke langit ke 7 pendak jeung Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim walam yakul sayan teu ngomong naon-naon, terus turun ke langit ke genep panggih jeung Nabi Musa. Cek Nabi Musa, nabi nu kasebut paling carewet ngeun cadel. Nabi Musa teh cadel lantaran keur orokna ngakan bara api ngakan ruhak. Panjang ceritana moal geus miraj ya. Teruskeun bae. Cek Nabi Musa, Muhammad menang oleh-oleh naon, menang perintah naon ti Gusti Allah. Musa kula teh diinstruksikeun berikut umat kaula titah migawe sapoe sapeting salat 50 waktu. Muhammad cek Musa moal kuateun umat anjeun mah umat laletik manting maning balik deui ka Allah minta permohonan supaya dikurangan, supaya diskon ya, diskon di diskon dikurangan ya. Sosok tadi itu pansok ke mana tuh Alfa Indomar saudara deket aja namanya Indomar nges aya di Cilejet, Alfa nges aya di Cilejet terus ngadeketan be ajupan aya diskon bahkan anu lebih power eta tanu ngadara deketan Bang Emok aya di dia. Bang Emok teh ya nginjemkeun 1 juta mayarna berapa? Woi, lamun urang nginjem 1 juta mayarna sabaraha? 1 juta leuwih dileuwian eta hukumna riba, hukumna haram. Kulu qardin jaro manfaatan fahuwa riban. Sakur nginjemkeun pikeun narik kamangfaatan eta hukumna riba. Lamun beuteng ibu dijejelan ku riba ngadaharan duit riba moal bisa salat husu, bahkan moal daek salat embung makin embung salat teh husu. Naon? Yang dahar aing ge encan siang kukurowo deui bareng jeung aing tolol sia. Bakakak aing ngambung bakakak aya bakekok. Aya bakekok aya. Haram sengadanya anu enggeus ulah deui ngiridit haram teu. Katanya raho. Sengaja ngeridit ke anu halal bu. Lamun ibu ngeriditkeun ieu hiji barang hargana 1 paket bae. Lamun ieu di kontanan 50.000 dikeriditkeun 50.000 tabaru halal. Karena ngeridit mah lain. Lamun kontan 50.000 lamun dikeridit jadi 75 riba haram. Nu ngeriditkeun anak direngkot, nu nuliskeun anak direngkot, anu imahna dipake kumpul Bang Emok ge direngkotkeun. Ka mana cenah kiai? Mau diteruskeun gua. Babat bae ceng. Geus abis-abisan gua yang dicacar lah. Anggol barala. Jalan lagi aing meni lieur ti ditu. Amun teh ditungtun ku Mang Haji Asmuni, ku Haji Asmuni kulasana nyasap karoyuk awi meureun. Cek ulama di dia geus aya lembur, horeng di teh ujung berung. Aya kana lembur, alhamdulillah berkah lembur Cimalang. Alhamdulillahirabbil alamin. Cek Musa moal kuateun Muhammad maning minta diskon. Akhirna Kangjeng Nabi balik deui ka Gusti Allah, minta permohonan dikurangan 5, berarti sesa 40. Datang ke Nabi Musa geus dikurangan Muhammad entos urang rada cepetkeun saeutik deui nya. Moal kuateun 45 ge balik deui. Menghadap Allah minta permohonan orang singkat akhirnya dikurangan 5 nyesahlah 5 waktu. Cek Nabi Musa sabaraha deui Muhammad 5 deui 5 ge moal kuateun deleukeun di Cimalang aya ge nu teu kuateun 5 waktu ge aya teu loba anu magrib doang aya anu isya doang anu subuh doang anu dohor doang anu asar doang anu kabeh henteu. Auzubillahimin. Cek Sayyidina Utsman saha jelma anu ngaraksa kana salat anu 5 waktu maka bakal dimuliakeun ku Allah dengan 9 kemuliaan. Alhamdulillah.
Ilah maka Kangjeng Nabi turun barang turun kubaila subi geus aya di Mekah deui cek hiji riwayat tempat calik nage masih keneh haneut maka dina setengahing perjalanan Kangjeng loba titingalian Kangjeng ningali awewe nu keur disiksa di neraka bejakeun ulah awasinya sengaja ya awewe lolobana dina raka lalaki ge henteu saeutik loba berarti mudah-mudahan orang manudaya di dia kabehan ulah aya nu ka neraka diraksa ku Allah tina azab Allah di antara anak Kangjeng ningali awewe nu digantung rambutna bari otakna polona embol-embolan nauzubillahi min awe naon cenah eta teh urang singketkeun awewe nu keur di dunya na tilok make tiung panai di dia make tiung kabeh bener teh yang nyaho raja bantah make tiung tegap lega isin aya nu make tiung kabeh make tiungna sing istiqomah bu keur ngaji make tiung reka pasar make reka huma make reka sawah make rek kondangan make duit semua undangan make tiung ya aing undangan tiung duit lah istiqomah make tiung kuring pernah terjadi mantas kajar ngaji silaturahmi kanu tatangga emang aya perlu ya barang geus kitu nyana datang sim kuring keur teu make tiung nempo sim kuring datang suat siat naon dicokot taplak meja pake tiung lantaran aya kiai berarti make tiungna karena isin doang lain karena kumacana kiai lamun di imah teu make tiung tapi lalaki nu sajian menang komo jeung salaki doang mah menang beusi cek salaki teh neng ulah make tiung buka neng cenah kakak mah hayang leuleuh dada bukakeun blak buru ael geus ada berenuk cek salaki teh aku lemah cenah aya neng hayang leuleuh ping-ping sing saatkeun hayang leuleuh eta na ulah dideulan eta mah pakeun sok ditempoan meunang teu nempo eta naon cenah eta salaki hayang lempo boga banyikan menang teu menang ngan makruh ulah sok ditempo-tempo sebab sok ajakan seuri si eta mah tempo kencan kadang-kadang baeud si eta mah jadi kadang baeud kadang seuri mantap kalau ditempoan mang ulah cariwi si eta mah kadang baeud we mun teu boga duit bener ceng mun teu boga duit baeud si eta na mun boga duit seuri aya bae hiji istiqomah make tiung rambutna awewe mah panjangkeun kana bagus nya naon sebabna lamun awewe rambutna panjang geus boga salaki dibelai ku salaki indah sayang bukan indah coba nu buntung sayang buntung ai lalaki kumaha laki cenah panata kieu panjang buukna cek guru diroke kajeun rambut panjang gondrong kajeun asal ulah huntu nu gondrong mun huntu gondrong bahaya nangguan geledeg amun ngegel tadek lesot kos kuya mun ngegel susu mah nangguan geledeg bae tapang supaya lesot Maulana Hasanuddin sakieu rambutna Kangjeng Rasul ge sakieu rambutna ya tapi ayeuna ironis Banten katingali ku sadayana dina medsos bahkan Banten ayeuna banjir leres teu kunaon nu mantak banjir oh bener ceng ku cai pinter teh si eta geus sakola cenah kiai heungeus sakola geus ya bayaran aku huut ku beunyeur aya deui ku parakul si eta pinter bagus ceng kudu jadi regenerasi bener ku cai sababiahna lantaran Banten ayeuna tamana semakin indah kok indah lantaran ayeuna geus dipermanen jadi nu datang ka Banten teh loba nu teu zarah hadirin rahimakumullah ngadon diuk-diuk ngadon selfie yang selfie nek naon eta selfie kudu bari nonyok pipi atuh biasa besi eta Banten
Lumantak ketika aya nu caah kamari di Banten aya nu ngomong kieu, Sultan tangi, bolon tas eta. Hartina Sultan tangi teh kan titah hudang, maksudna beuneu eta Sultan keur hees. Ja caah. Sultan mah tilok hees. Nu sok hees mah urang Cimalang. Bener teu? Sampai hees nage di jam 8 sampai jam 8 deui. Salat subuh ge. Ih cek ibu teh mah. Aing menteng ngomong henteu. Ya sengaja ya. Ngomong-ngomong Sultan tangi, Sultan hudang, Sultan mah sarege tilok. Sultan mah ngising nage sabulan sakali. Orang Cimalang. Kapoe 2 kali. Pokorok-pokan bae. Pamajikan Maulana Hasanuddin Banten ngisingna saminggu sakali dulur. Eta pamajikan Sultan Hasanuddin ngisingna saminggu dicarekanan ku Sultan. Sia ngising bae ira maca Qur'an. Dicarekanan kitu teh henteu marah pamajikan Sultan mah. Hayang nyaho orang Cimalang. Sia ngising bae. Ira salat nyakar bener ceng. Hulu sapu eta hulu sapu geus dikieu di agak-agak. Kumaha naik pamajikan Sultan teh jadi ngisingna sabulan sakali hebat teu. Barang ningali pamajikan ngising sabulan sakali Sultan naik deh jadi 6 bulan sakali ngisingna. Beung. Jajal orang Cimalang saminggu teh ngisingnya teh dibawa ka ditu ka Pasar Rebo. Operasi teh ngising-ngising. Puskesmas ngade. Entak sing hade nu jadi bidan sing bener jadi bidana, nu jadi dokter sing bener jadi doktorna. Lantaran kuari mah ngajuru bae ngajuru kudu make bidan bae. Mun teu make bidan bae eta parajina dicarekanan. Jelema tarolol. Nya. Awas, paraji mah ngeunaheun baheula karasa ku ibu lamun rek lahiran teh diusapan beuteung. Sing sabar nok, kadak bukaan hiji ditempo ditiup. Nyingka buluna. Pan ditiup ku paraji siang ih. Meureun aing ge meureun. Coba kuari. Ieu mah terjadi ala sabilil haq. Ieu mah terjadi kisah nyata simkuring pribadi. Baheula anak anu kasabaraha simkuring poho. Coba anak simkuring loba, Buka 7. Amun teu salah eta anak anu kasabaraha ke-9 asana. Sabaraha anak kuring coba taksir. Benar ceng? Salah 13. Anakna 3. Bener cenah kiai, bener jeung nggak bohong di dia. Kadoraka. Anakna 13 pamajikanna. Sia nyahoan ceng. Aing kadeui sing ngacungnya. Majikanna 2, minantu 4, ayeuna injung geus 4. Alhamdulillah. Cek ibu-ibu teh ya kami mah kiai lamun anak sampai 13 asana boga kami seber kiai. Hah? Moal seber. Mantak ditiup ku paraji paneta supaya cageran. Diusapan sing sabar neng. Kadak bukaan hiji gedeng ditiup deui. 2 nyingkat. Bukaan 3. Coba bidan kiwari dibawa di WSG. Waduh, ini mah udah nggak bisa muter, harus ini mah sesar, udah nggak bisa lahir normal. Kuring pernah disingsinan kos gitu. Bidan lamun nyingsinan model gitu ka pasien, padahal ia bisa lahir normal, kari-kari kunyana disingsinan wal bisa lahir normal, udah dioperasi cukup eta si eta sakitu ge jeung ngajongklok ka neraka mun teu tobat. Auzubillahi min. Anak simkuring teh di USG na didinya di bidan ubun. Pas di USG ini mah Pak Kiai sudah nggak bisa muter, ini mah harus disesar. Mau dirujuk kemana? Ke Tangerang apa ke Bogor? Simkuring mikir, cek simkuring jaing mah urang Bogor. Udah rujuk aja ke Bogor. Siap-siap di mah berangkat. BB Jaka Kolot wis rada ceurik. Dulur ge nu boga dicoba aing geus kakurangan lantaran dak disesar. Datang ka ditu ka Cibinong ka Bogor, rumah sakit Bogor. Bapak keluar, kami mau buka-bukaan cek dokter. Bidan awewe diasupkeun ta pamajikan kuring teuing dikumahakeun wallahu a'lam.
Nu jelas merenana diperiksa pas keluar, Pak Kiai ini mah belum waktunya lahiran, sekitar semingguan lagi. Ini kata siapa nggak bisa lahir normal? Kata bidan yang di sono, Pak. Udah Pak, saya bilang rawat aja. Ngapain dirawat, mending dibawa pulang. Mobil kan harus pakai bensin. Betul juga Pak. Udah pulang. Bener Bu, jangka seminggu orang tipe-ting maca naon coba Bu. Maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Eta Bu nu keur hamil mah baca eta. Saya nu keur hamil rajin maca la ilaha illa eta doa Nabi Allah Yunus alaihi salam. Nabi Allah Yunus dina beuteung lauk dikaluarkeun. Maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Atau terus baca Asmaul Husna ya Hanan ya Manan ya Dzal Jalali wal ikram. Eta bae Bu nu keur areuneuh mah aing mah teu reuneuh cenah kiai geus eureun di anak. Aing zikir menang ganjaran bae Bu maca la ilaha illa anta mah sanajan teu reuneuh ge. Cek nomor rata aing keur areuneuh deui atuh kiai heug bebeja ka salakina kana direuneuhan. Maca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz. Malam Jumat muntasalah sim kuring harita beres salat wengi terus isuk-isuk salat subuh berjamaah kuring waktu harita masih kena boga santri awewe tapi kadieuna santri awewe ku kuring rada diulahkeun sabab cek pamajikan beusi nurutan guruna cenah nu diroke kunaon eta guru sim kuring teh kawin ka santrina eta pamajikan sieun kitu teh tolol eueuh ngadukungna ka salaki teh sabenerna mah Bu lamun ka salaki hayangan kawin didukung Bu dukunglah buat aing mah ibu ku ngadukung ka salaki titah kawin deui eta nu bakal ngajonglokeun ka surga rek andalkeun salat teh daek husu. Saha nu bisa husu di dieu salatna? Hese. Kami bae ge nu ngopenan kitab beurang penting hayang salat husu hese komo nu teu ngaji kitab. Can husu mah cenah menang Allah, bener nang Allah. Nu husu nang Allah, nu teu husu nang Allah hakikatna mah. Lantaran keur salat Allahu Akbar transaksi dina hate. Waduh dak corona aya deui bae. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ganti aja nama Omikron. Ihdinas siratal mustaqim. Leuheung eta lalaki keur salat inget kana Omikron mah mending. Coba lamun keur salat inget kana itil. Wahirihaneun asal nu belah dia we atuh ka bina-bina ceng keur salat inget kanu kitu bating ces kances ternyata menang saminggu pas kuring salat subuh berjamaah digerakkeun ku santri awe akang eta euceuk kunaon Bamah budak santri can nyahoan Bu ngalahirkeun teu katungkulan ja ku bidan teu katungkulan ku para jika tanggal borosot langsung disingsieu nanti tah dioperasi tangkurak bidan tolol ya mantap sing ngararadenya sing boga keyakinan urang mah boga dasar iman urang mah yakin urang mah aya wabil qadari khairi wa syarrihi min Allah ta'ala rukun iman nu kasabaraha eta genep wabil qadari khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala papasten kabeh bagus jeung goreng datang nanti Allah subhanahu wa ta'ala mantak mudah-mudahan orang berjalan di rel sesuai anu dianjurkan ku Allah maka hasil tina Isra Miraj orang mudah-mudahan sing nurut ka Gusti Allah jeung ka Rasulna sing ngajauhan kana sakabeh larangan Gusti Allah jeung Rasulna tur mudah-mudahan orang ketika orang rek ajal dosa-dosa orang geus dihampura heula ku Allah subhanahu wa ta'ala amin ya robbal alamin sakitu bae jeung peutingnya hampura bilih ti sorodot omong ti sorodot katu sadayana hampura sim kuringnya Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim salatan tubalighuna wa tuhassinuna biha jami'a hajatina wa jami'a maqsudina bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima
Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.